Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dieu simkuring sapara kanca baris ngawanohkeun hiji aplikasi anu tiasa dianggo pikeun ngarojong proses pangajaran. Media CapCut pikeun nyilirik video guguritan. Ieu video dijieun pikeun nyumponan pancen mata kuliah Teknologi Digital dalam Bahasa Sunda. Dosen pangampu Profesor Dr. Yayat Sudaryat M.Hum, Hari Santosa Nugraha MPD. Kelompok 3, Rima Ariyanti, Sherina Kusdayani, Wina Wulandari. Aplikasi CapCut mangrupa salah sahiji aplikasi editing video dina smartphone anu bisa diunduh sacara gratis di Google Play Store. Di jerona miboga fitur-fitur anu babari diakses. Kukituna proses editing oge jadi leuwih babari. Dina ieu video baris ngadadarkeun kumaha cara nyieun video guguritan dibarengan ku lirik pikeun media pangajaran anu ngarojong kana materi guguritan. Dina tujuan pangajaran materi guguritan nyebutkeun yen siswa bisa ngaregepkeun guguritan kalawan daria sarta siswa bisa nembangkeun guguritan kalawan daria. Ieu media pangajaran dipiharep bisa ngarojong kana kahontalna eta tujuan pangajaran. Langkah anu kahiji nyaeta buka aplikasi CapCut, tuluy klik proyek baru, tuluy tambahkeun foto pikeun jadi background tina video anu rek dijieun, tuluy atur durasi background saluyu jeung durasi audiona engke. Anu kadua nyaeta tambahkeun audio anu rek dipake ku cara klik tulisan tambahkan audio, tuluy teangan audio anu rek dipake. Sanggeus kapanggih audiona, tuluy klik gambar tambah anu aya di gigireun eta audio. Langkah anu katilu nyaeta edit rumpaka guguritan anu rek ditambahkeun. Di dieu urang tulis heula naon jenis pupu dina ieu guguritan. Di dieu urang bisa milih sababaraha font tulisan. Kitu oge jeung warna tulisanna. Sanggeus kitu, saluyukeun ukuran eta tulisan. Langkah kaopat, turuyikeun kana ngasupkeun rumpaka eta guguritan. Di dieu urang ngasupkeun heula padalisan anu kahiji. Tuluy saluyukeun ukuran, posisi, font, atawa warna tulisan anu rek dipake. Kitu oge dina padalisan kadua, katilu, kaopat, kalima, jeung kagenep. Pake lengkah-lengkah anu sarua. Sanggeus sakabeh rumpaka ditambahkeun jeung diedit, ayeuna urang asupkeun guru wilangan jeung guru laguna. Ari guru wilangan jeung guru lagu dina pupuh ngijil nyaeta 10i, genep o, 10e, 10i, genep i, genep u. Tuluy atur durasi teksna sarua jeung hasil editan saacana. Langkah anu katujuh nyaeta rapihkeun deui rumpaka anu geus dijieun sangkan rapih dina videona. Sanggeus video rapih, ieu mangrupa hasil akhir editan videona.
Sanajan cicing di tepi swiring, kade ulah bodoh, kudu tetep nuntut ilmu bae, sabab jalma nu loba pangarti, hirup tangturip mulus turahayu. Sanggeus aya hasilna, tuluy klik gambar download di luhur. Di dieu urang bisa milih tingkat bingkai oge resolusi videona. Sanggeus diatur, tuluy klik ekspor. Di dinya tungguan nepi proses ekspor 100%. Sanggeus kitu, klik selesai. Tah, gitu tutorial dina nyieun video lirik guguritan pikeun media pangajaran guguritan. Kumaha? Atos teu bingungnya ayeuna mah kumaha ngadamel hiji video lirik teh? Mugia ieu video tiasa mangpaat khususna kanggo para pendidik pikeun jadi media pangrojong dina kagiatan pangajaran. Sakitu wae ti simkuring sapara kanca. Hapunten bilih aya kalepatan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.